suruh asifu wa qala as-sawm wa an adbi wa qala isoi barakatan barakatun dari qol wa barakatun dari qol amma para masyayikh para asatidz para pemangku sadaya anu dijantengkeun anu memfasilitasi para hamba-hamba bade kumaha kamanten anu di berbagai daerah walaupun bisa meledak biasa di berbagai daerah insyaallah insyaallah mungkin karunia Allah anu mujahadah marantena kalayan Allah diatur dan istiqomah di bangsa sing barokah dina amama barokah ekonomi barokah salam dunia para tuli kaya eta manggung pangaturan anu diabadi keluar lahir Moyo Ridho Rohman Padol Anjing udah gantrang dambakan kurang sama kurang yakin kalian lain mungkin deh terus kepastian bakal datang ke setiap makhluk Allah mengenai manusia khusus arti manusia ketaktik hukum ketaktik aturan Allah tidak kami ke diri Allah anu dirinya bakal aturan makalnya kalau yang atur proses dan cara ketika ayat baik di hadapan Allah anugerah Gusti Allah mudah-mudahan saya mereka tetapan apalah dia bagi kedua kata nanaina sasi Ramadan sasi yang dimuliakan Allah sasi yang dijadikan tidak barokah anu wasilah Ramadan insyaallah dina dilibatkan dari ilmu nyata dijadu diri Allah bila dina bulan Ramadan dilipat ganda dengan pirang-pirang pahala ya Allah teras ulah diri berharap Allah sebab bulan ayat ini di alam bawah di alam dunia kita rekenang kekeun balik dimulai barja nyarindra bari poe nyarindra bari kekeun empat capak ulang aina apa alam dalam menuju jalan dina gerakna, dina kawitna, dina dagang, dina tanah padahal sampai mana jadi kabeh mulai di alam Allah ngaturkeun iktawalin nasi hisabu telah dekat tercatat pikeun sakabeh manusia hisaban lagi di bulan kamari ketika air terus mempercepat sampai kan di tahun kamari kurang ciken kamari dikarenakan arahnya bahwa kurang dikarenakan di gofratin muhridu karena lali hilang ke Gusti Allah eta patah nyimpulkeun kana segala-gala sehingga bingung lebar ayeuna teu bisa balik tah jalung-jalung iman justru diemutkeun teh lain masalah bisa raga jeung nyawana nu diemutkeun ku jalung-jalung iman nyaeta sok paur bisa raga jeung nyawa nyalahan jalan pasel bulan puasa rada kurang dibanding bulan-bulan sana kira bulan ini biasanya tos sawah itu
syariat nyata puasa awal langsung secara umum. Nuka dua ayat berbatasan puasa torikot lamun bahasa ilmu puasa. Nah, khawas tuluy kaituna ayat puasa secara hakikat itu tos khawas sangat khusus anu ngadobrak berbagai pikiran dina puasa khawasil khawas anu sehingga bisa diberi kemampuan menghasilkan saum syariati ayun musika anil makbulat wal masrubat wa anil riqori minnaha wa amma saum tariqati bahwa ayun musika jamina a'dhani anil harraman mani misli ujbi wal kibri wal bukli wal ghairi dhahiran wa batinan lailan wan nahar faqulha yubti saum tariqati fasawm syariati mu'affaqun wa karena puasa tariqat samilan sepanjang ayat dikandung pada Raja Allah mau hati-hati insya Allah mau segala dikutak-atik betul lamun karena ramai mesti cariyosan naon dina tariqat syihabul qauli mual ngapu mimiti rada-rada naon itu bahaya miskinna lamun fitnah itu kan jelema ada dua ada yang mungkin pro ada yang mungkin kontra kan kurang saringan nya digeuk terus bahasa kumaha itu bahaya. Fitnah itu al fitnah itu asal minal fitnah itu dosa bahayanya lebih besar daripada pembunuhan karena mereka membunuh betapa pedihnya orang di fitnah. Nah didinya bahayanya tina omongan jalma anu puasa teu ditahan puasa tariqah teu ditahan ker lamun ibu-ibuna kahulun amin hoyong bahulan sahnurang yang kakak kaca atau ka Arjuna manehna ge sayang kahul ngan ditahan. Nah itu mulai baperan di ayat-ayat. Mudah-mudahan disalametkeun sadaya amin menyangkut hara eta nya sok dimimitian aku ibah ngomong sakarna tadi pun segala selesai ngabuang fitnah. Untuk jadi fitnah anu akhirna bisa dosa terus berbentuk kudu nama wa doa teh pihil ajr dilipat gandakeun pahala kalahina doa teh dosa sok teras da teu betah teu apalun akuran sahan urang deukeut itulah sasaran jeung setiap ngobrol lamun ngobrolkeun naon awas saman beja-beja ini awas saksaan jeung ulah. Itulah bumbu fitnah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan sadayana dan saking sorangan tapi ieu mah kasadayana. Usiku manafsi kitab wasiat dari kiam wasiat kasadayana. Jadi maksudna naon? Mudah-mudahan janten bimbingan syariat, bimbingan thariqat, bimbingan hakikat. Teraskan itu puasa secara puasa secara syariat hakikat kami puasa secara syariat Allah jam kaulah murek ngawalesna jadi ulah hayang bungkelekan dohir eta ganjaran anu ku Allah diantu da dunia mah awadahan moal mampu ngawadahan dunia ieu. Aku puasa mereka puasa hati kok maka ini insya Allah lamun nepi kana puasa hati kok eusina naon tah bakal teras narosna eusina naon barangna naon di jerona nyaeta ali ka kaula lamun aya ali ka Allah berarti dina mana kudu eling ka Gusti Allah zikrullah akbar lamun geus mana zikrullah maka
eta qalbun hamba keng kedudukan paparinti Allah anu sangat luar biasa dasarna. Sehingga dina salah satu kunci anu dilebetkeun dina kitab Iqadul Imam, sehingga Allah nyawurkeun la yasa'ani ardi wala sama teu nyukupan bumi kaula, teu nyukupan langit kaula ka kaula. Eta dina hartos bahasana majan nya lain berbentuk dalam arti fisik. Allah mah cukup belum didudukeun di langit dina hartos makna hakikat, tapi di halina hartos anugerah mantenna, kedudukan kemuliaan mantenna sareng sareng. Jadi tapi tercukup di langit, tercukup di bumi saking agung keagungan kemuliaan mantenna. Tapi wawasa'ani qalbul mukmin, tapi cukup ke kaula hatena jalma iman ka kaula. Luar biasa. Nu kadua bunga anu liko bersama Allah. Malain ngaluhuran kadinya. Liko sareng Gusti papenak sareng mantenna. Papenakna di dunia terang di akhirat. Contoh Nabi Yakub, Nabi Allah, Nabi Yusuf, Nabi Allah. Karena dengki dan dirinya saudara-saudara Nabi Yusuf, akal pikiranna salah terlalu cemburu kasaha ka Yusuf, maka akhirnya anjeunna membawa kehancuran kana dirina. Bari teu apal balukar yang akan terjadi entah berapa tahun. Nabi Allah dimaksud diraksa tina dolim, diraksa tina membawa fitnah, diraksa sehingga salami 36 tahun penantian Nabi Yusuf hoyong tepang sareng Nabi Yakub, Nabi Yakub hoyong tepang sareng Nabi Yusuf, sehingga tumpah rasa rindu anu marnakeun jiwa, sehingga macorkeun daisot hampir tiap dinten atau Nabi Mingon Nabi Yakub sakan rindu ka Nabi Yusuf, sehingga saking senang surika teu ningali Nabi Yakub tapi rindu mah tetap hoyong tepang Nabi Yusuf sama rindu ka ramah Nabi Yakub sama. Kenapa? Nabi Yusuf kan terus ditarik di singgasana kerajaan, terus sakit tahu untuk buru-buru ka Kanan ka Nabi Yakub. Nah, eta lamun unsur akal logika anu teu diangge dikir, maka bakal lepat tafsir ka Nabi Yusuf. Maka bakal padahal Nabi Yusuf maksudnya sanes joledar kasepuh, sanes derdu kasepuh, tapi Nabi Yusuf dina waktu sarita aya tugas mulia sabab anjeunna sakedak deui bade dihaturanan hirqoh kanabian ya Allah, bahwa Yusuf teh jadi hamba Allah anu saleh kalayan pasieun hijab satu ketampanan yang sabelah dunia ku anjeunna, sabelah dunia katampanan dihaturkeun ka Nabi Yusuf alaihissalam. Rindu karena di mana hikmah salat pangagung Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf can waktu hikmah pangagung Nabi cerita nyaeta teu acan tenan manah Nabi Yusuf salagi eta penyembah berhala amun, penyembah berhala-berhala di kuil teh eta teh dewa amun jeung rengrenganana nu disembah hoyong eta sadayana kan dikeun sehingga marana iman ka Gusti Allah. Eta tugas manehna eta dibocorkeun ka raina kabunggang. Dan maka mungkin penafsiran lain-lain Nabi Yusuf kunaon teu pakau maka dakudu nama enal itu bukan ramah. Anu sakitu rinduna saya di surah 4 kana Yusuf emutanana sehingga anjeunna teu ningali. Itulah adalah kebenaran pandangan lamun dikelompokkan karena kelompok naon eta kelompok
abro. Jadi hasanah abro, tapi saya muqarrabin. Ya udah baik pandangan abro, tapi muqarrabin dia salah ulah wayah tahan. Maka perpenahanan jiwa an meronta anu rindu luar biasa itu lebetna karena dunia jalmi an meniti dijadikan eta sulamul muridin, dijadikan titian para murid nyaeta saling anu mengapa ku cara sulu jadi ditempuh ku jiwa mengorbankan. Maka eta namina muqarrabin. Lamun tos muqarrabin didinya berarti derajat muqarrabin diaturkeun ka para anbiya wal mursalin khususna Nabi Rasul nya Rasulullah nya Nabi Allah. Karena Nabi Yusuf dipasihan ketampanan yang sangat tampan, maka ketampanan itu gratis. Ada ujiannya. Dipikaresep ku jalma-jalma. Nganu mikaresepna nyaeta bangsa baperna kelebihan. Jadi bukan rencana untuk menjelekkan Nabi Yusuf, tapi rencana jahatna dina waktu sarita Siti Julaiha bahkan merencanakan memenjarakan Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dipenjara sampai 12 tahun. Kenapa mereka Nabi Yusuf diwan? Karena sareng Allah teu bisa. Karena dina mana? Ya udah nama Siti Julaiha kumaha carana sangkan Yusuf guna kajerat ku dirina. Nah, ini hati-hati mudah-mudahan. Eta tingkatan muqarrabin nya ngagodana ke kelas kata. Julaiha putra putri raja seorang anu keliling nikmatan jeung kemuliaan terus kecantikan pun menyertai dirina, maka akhirnya ngagoda Nabi Yusuf. Tatkala menuju digoda Nabi Yusuf, nah Nabi Yusuf sebagai manusia biasa aya rasa hasrat dengan jiwa Nabi Yusuf kata Julaiha aya dina Quran sendiri nyarioskeun Nabi Yusuf hoyong salah Julaiha hoyong muncak melebihi umur Nabi itu Siti Julaiha. Tapi Nabi Yusuf tatkala bagaimana ieu hoyong nyalametkeun rasa, hoyong nyalametkeun rasa dina fitnahan ieu bahaya ieu. Jaba eta kifir teh anu ngabelaan anjeunna anu meser janten budak kifir budak Siti Julaiha Nabi Yusuf ieu jalmi nyarah ka kaula manya kuala dihianati manya kaula arek kalah marangan jelema nu rek rusak ka kaula. Itulah tipe-tipe anu kada hati-hati ulah bisa dibeli ku dunia, ku pangolo, ku upah, bahkan ku berupa-rupa kahayang ngoro. Awas hati-hati. Yang tidak peka ingatannya, tidak peka perasaannya akan menjadi pengkhianat dia. Kajian teuing nu dianggap nabina, kajian teuing nu dianggap rasulna, jadi pengkhianat. Banyak itu terjadi. Di zaman Nabi Muhammad Abdullah bin Ubay, di zaman Nabi Isa Yudas, di zaman-zaman hampir semua, di zaman baheula, zaman pendedes, tunggu lama tuh orang-orang terdekat anu dipikanya kadang-kadang, tapi salah menafsirkan, tidak paham. Maka karena kurang paham dan kurang peka itu adalah naon? Karena hatena lemor, kosong, kering kerontang, poho ka Allah, eta bibit buitna, akhirna nafsu mencari tempat di dinya. Apalagi antara laki-laki dan perempuan, hati-hati, mudah-mudahan sampeyan urang sadaya teu saeutik dijadikan gitu. Nabi Yusuf dikejar Julaiha, semakin kuat cinta, semakin kalpo kaera, sagala-gala dianggap orang yang tidak waras, tuluy kadituna rencana jahat dan sebagainya. Yang kedua, engkau lamun dina ukuran-ukuran manusia-manusia umum zaman kibari bisa menjatuhkan orang. Harga diri yang ditata oleh dirinya berpuluh-puluh tahun ataupun ratusan tahun dijatuhkan oleh seseorang yang menganggap ini itu. Dan ada penopang awas bisa dijadikan jalma saha bae anu dideketan ku seseorang yang akan menjatuhkan orang. Itu kalebet jalma anu berperan misalnya, berperan kuat. Sabab asa kapedean kudurina eta jelema saha bae jalma. Mudah-mudahan
Jadi muncul kesadaran. Kan muncul kesadaran masih bertahan diri adalah mana? Menjatuhkan orang, memaksa kekeh wae si Gatot Kaca nganggapna hayang gitu. Si Arjuna dianggapna hayang. Itu akan menjatuhkan. Kan perkara air gitu. Perkara air dijadikan bumbu, ngomongkan kurang dan dasar, maka akhirnya menjadikan dia dalil. Tatkala diminta pertanggungjawaban, tidak, cukup aja mulai. Nah, eta kade di antara zaman kiwari, apalagi zaman medsos kan, kurang kuku nanya biasa mulai. Ada NGR kan bakar beda, balanya kan minimarket, terus dipeser segala-galanya, eta teh kawasan jalmina rada dedek seureun sampai rumah hade misalnya bagian kasirna teu aya deui mulai teu aya lainna ditafsirkeun manehna maksudan teu aya lainna teh kana barang jadi aya bade naon deui ku jalma nu geer mah teu aya lainna teh ka urang hayangeun kana jeung lainna. Jadi tafsiranna lain. Jadi dipenceng-pencengkeun ku duitna. Nu nyaakeun dianggap popoheun misalnya. Naon-naon biasa itulah fitnah. Maka punten hati-hati para pendengar dimanapun kalau ada kata-kata seperti itu yang sifatnya akan menjatuhkan, kadang kurang teuing buleut-buleut. Insyaallah diklarifikasi dulu sakitu panginten. Ya mudah-mudahan dina buah puasa sing nepikan nya sadaya amin. Makanya kehati-hatian itu. Maka insya tahan, resep magibah tahan, terima. Kau mau dijadikan dokumen, Jadi awas korin yang menyertai merasa dekat dengan si fulan, sehingga dijadikan dia itu kunci kontak dia itu dijadikan dekengan. Padahal tatkala udah dibuka dengan sebenar-benarnya akan malu gitu. Mudah-mudahan tegak sadanya. Nabi Yakub kuning ngaetan 10 orang penjahat nu ngarencana ngabunuh kasaha ka Nabi Yusuf kuning Nabi Yakub kunaon teu dibuka ku sebatas ku sinir ku sebatas padahal paham Nabi Yakub Nabi Allah ngabimbing nang Allah Rasul Allah Nabi Yusuf kuningan prihatin naramana maka jadi kekuatan mental spiritualnya yang hubungan di kerungan dikir tingkat mana? Nah, dikir tingkat dina kuasa hakikot di hati la ilaha illallah. Maka insya Allah akan mulai sakumahaan biasa sok dongkap kemuliaan di Allah, kamirahan di Allah, anugerah di Allah, anu nyaeta sakumaha gabung Allah ku Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Eta naon ngan mulia teh pengian rungsurna lailatul qadar dalam dunia sarena puasa sarena amal. Lamun dina versi tos tenggelam dina puasa hakikat kadituna nu mana tuh Lailatul Qadar yaitu yang dijalankan ku qalbun anjeun sehingga muka sabatul ghaib terbuka pintu-pintu ghaib dina jiwa latifana. Tadina macam sadar diri teh masih kene mungkut nafsu amarah tuluy dibuka ku Allah sabab hate dimanfaatkeun ka Allah karasa jeung karasa Allah teu pernah bisa diurang tuluy dibuka deui ku Allah nyaeta latifah sehingga eces nempes dirinya nafsu amarah teh masih kene aya dina diri karituna tuluy murah eta anu cicing keneh nafsu lawamah dosa sok dosa biasa kan sok aya muncul hanyakal tadi tegawe kieu salah hanyakal padahal eta teh pantes teu anu lain-lain mah
ngaranna geus resep kana agama teu iman resep di sabangsana tuluy di dinya lah. Maka paling berat puasa hakikat bari jeung saumur-umur bari beurang peuting ngan kodona kumaha nya kodona lamun puasa syariat mah urang ayeuna Ramadan batal engke we diniatan nyaeta sawal-sawal ka geueuh ilmu deui ka Allah da kupoho ge berarti urang teh batal kadituna diembel-embel jadi urang narik kana berbagai dosa maksiat ing sabangsa insyaallah tobatna nya tobatan nasuha dikir anu keteuy dina jiwa urang membukakan pintu gerbang membukakan kasab tentang alam gaib numpang jauh-jauhna dina diri urang tapi angkusikum alfala tusirun apala tusirun eta gaib anu berat dina diri urang nu teu kanyahoan wae gaib diaku-aku dibahasakeun bahasa makrifat tapi palam tu atuh hakoh tapi dirina can ngadudukeun janggina masih keneh liar jeung sabangsana dirina poho ka Allahna nu Allah benerna disandari tapi kurang kalah dijauh itulah maka Arab tumullah ngaku-ngaku marifat ka Allah palam tu atuh hakoh tapi teu ngalaksanakeun hak Allah teu nunaikeun janji ka Allah maka itulah orang yang tidak sadar dalam kegaiban nu kitu teh la yadri teu apal ngaku bisa apal we seakan-akan rasa apal padahal dirina can wawukeun kana diri padahal dirina keur pohoeun kana diri maka la yadri teu apal jadi ku teu apal teu apal kana teu apal lamun aya la yadri wala yadri diri nanti apa tapi apa yang itu apa masih mindeng masih mending tapi lamun diri isti apa tapi itu apa lamun diri nanti apa terus wae tinggi dina kapedean rasa apa padahal diri itu apa kenal kita satu ayat ini kubarti memang ahli bertanya ahli bersahabat tenaroskeun apa urang teu wajib naroskeun paling naroskeun ayeuna kieu urang naroskeun geus mawa kitab geus mawa tema bukan hanya naroskeun ingin mendapatkan bimbingan tapi naroskeun seakan-akan ingin pengesahan itu masih jauh kan jalan masih padahal alamnya berat ngahaturkeun pas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun sok tanyakeun ari anjeun can apal tanya ditanya apa hakikat di dalam apa hakikat menurut pribadi itu orang yang tidak tahu diberi diri nasina apa tapi itu yang apa itu maka terjebak maka dia langsung jadi menganggap itu ada sesuatu penemuan yang sudah dipaham padahal belum paham ya mudah-mudahan walau sadayana salamuan saum manti tingkatan walau yang itu sadayana laeta saum mudah-mudahan alhamdulillah dan teman bab itu kan sangat halus lemah terang pertos apa deh ngalaksanakeun sesuatu ayeuna tapi eta ge sae nya urang tos angkat misalnya kasimpang di dieu wawantos itu dalam thariqah itu belum takbid yang sebenarnya jadi masih kene aya diplomat seperti naroskeun hoyong gadunami tapi urang semoga tina sinetron si anu ngaranna tah pade hoyong barokah ka Pak Kiai naroskeun tapi mere ngaranna manawi sok tah abdi lamun aya disuhunkeun nami sok urang manawi terus naon terus kadukongna tatkala itu manawi abdi ningali padahal aya ieu jelema menang tina sinetron kapenat jelema ngasongkeun ngaranna tina sinetron ieu idola negeri itu niatna di ditu kapenat tina sinetron
sinetron naon lagi disebutkeun sinetron lagi insya Allah apal kita urang sok rada ngareret gitu ya wajib ngareret Indonesia wajib insya Allah kapuna lah eta sareng ngaran kieu teh nah sinetron itulah gaya-gaya tapi mental maka eta teh ya sae tapi tingkat abro bukan belum mukorro belum yang kata belum paham yang sebenarnya karena dia tetap hari disebutkan bebeja tapi bebeja maka itu adalah tingkat diplomat aja tamat ngomong itu Pak Kapungkur pakai juri di Kedah Jabal Soy bangun di Kedah negeri Kedah Malaysia tatkala anjeunna Nabi ke Malaysia punten yang ngabahas dalam dan mangkoreko nah anjeun tos pada nete kan pesawat Pak di Bandara Soekarno Hatta krim oh pengerisan dugi ka mana koko wani lali anaknya balik cepat balik langsung keluar Pak di Bandara Udeka Surabaya Udeka pengerisan ya Allah betapa menganggap entengnya semakin dalam cinta kepada Tuhan cinta kepada Allah semakin rekatnya jiwa ada kunculan jiwa akan diri maka doakan Nabi Allahumma ja'al hubbaka encan kuat telung dina hubbaka cinta ka Allah sekumailah yang dalam suri orang-orang sekali waj'al hubba ma yuhibbuka dalam waktu dia sama jantan ka bisa akan bangga sesaliran hubbaka wa hubba ma yuhibbuka cinta ka Gusti sang cinta ka jamin cinta ka Gusti bahkan teu akan biasa kene bae tetep bae supaya bengkatan bobola jeung sabangsa wa hubba ma yuqarribuni hubbaka sareng Gusti mapari kegiatan cinta abdi karena perkara naon maka ajarkan cinta abdi ka Gusti seperti manakiban utama bae teh mudah-mudahan termasuk karena doa wajal hubbaka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka mudah-mudahan manakiban tos aku jadi pangeran berarti mumpana sahan muapan di muka bumi sahan depan kurang depan beda kekayaan bukan ratusan mobil jadi mumpana disebut panah oh berarti anjir bersiap-siap menjadi Firaun untuk mumpana nyaeta dirina pangeran aku dan untuk panah mah iwati mung Allah nyalira kullu syai'in halikun illa wajhah setiap perkara hancur lebur teu aya naon-naonan ada makhluk berokotan kuatna hebatna pinterna kayana kasampurnaana manusia kadang lagi titipan di Allah wujudna di area injeman di Allah titipan teu aya naon kehidupan eta bersaing dengan Allah eksahan bersaing sareng kabungan nu hirup jeung napas lagi di anjeun leres pihak la ilaha hebat jeung kuatna jeung milik Allah sagala-galana ge titipan Allah balik ka itu tidak takaran tatkala Allah tos rekap dina alam pikiran alam perasaan di seluruh langkah maka itulah panah tatkala panah yang sempurna panah at-tamain panah serta tidak akan sempurna maka hasolah maka hasil dina bakal menghasilkan makom berkekalan makom bakona elika Allah teu poho ngeuring sok aya pohona sanetik tina poe 24 jam tatkala poho aya 2 detik aya 2 menit atau itu poho yang mendapatkan tolerir ti Allah jadi ku Allah bahkan dihaturan bonus nyaeta poho anu teu batak jadi batal seperti puasa secara dina syariat bapak hilal ngamam tutup sampun sehingga dia setengah kiri tahun depan
tapi dah pohon bener-bener pohon. Tapi pohon eta kan bapaknya dan bener urang teh pohon teh apa nyebutkeun pohon ukul kan bapak nu apal di kana diri eta pohon. Tapi ngan wayahna hukum syariat bapak lamun tadi ngalikeun ngamam dulu no ngamam tutuk sampul tetap bapak dihukuman batal. Tos dihukuman batal ku pandangan orang lain. Tapi bapak mah ada salah pokok. Nah, bapak sareng Allah di dinya. Dialog suci. Maka Allah nyangira tengah hukuman bapak-bapak. Asal bener-bener bapakna pokok. Lain pokok pada ngabelaan bapak. Lain pokok ngabelaan haus. Eta pokokna nu bener-bener rasa bapak memang lali harita. Ya tos maka hukuman jalmi teh. Mudah-mudahan Allah itu. Dina puasa hakikatnya tenggelamna rasa puasa. Kalau sendirinya maka jalmi biasa kalau dibuka hijab nah pertama Allah kadang-kadang ala jauh tiplul mani baik yang lahir tina kolbun bapak yang lahir tina muadi man hati bapak baik yang lahir tina cir bapak kunci teh dirinya nyaeta ku Allah kadang-kadang dijelmakan eta teh bapak. Tapi lain bapak anu berupa fisik ieu anu berupa ruhani, robbanina, nuronina, ruhanina, sirrina bahkan rahasia. Maka menjelma jadi pemuda tampan. Bariku ku bapak kalalajuanana eta di Jannatul Ma'wa, di surga Allah ataupun di Jannatul Naim, di surga anu kalimatan berserta isi-isina surga, berserta bidadari-bidadari surga. Allah ngalalajokeun ka bapak. Ngabuka hijab eta. Kan kade bilih teu naroskeun kan saluhureun bapak anu dianggap paham eta pentajalian. Lamun teu bisa sesat bapak. Sabab eta di dinyana pentajalian nu eta Allah nuju ngalalajokeun sifat asma atau sifat ngalalajokeun ka jalmi nuju salih menuju Allah tampan anu luar biasa karena penduduk surga memang sadayana tampan namun istri ini sifat Allah menuju ka jalmi kade bapak bisi bablas eta teh dat Allah san nyaeta kedah dimatengkeun heula tauhidna tatkala mateng tauhidna di jiwa bapak maka nu ditingali ku bapak mangrupi ka dedeukannya hanya Allah mentajalikan sifat rohmaniyah sifat rohani sehingga kata surga kata dengan isi-isinya teras deui ruh tiplul ma'anina kenal bapak ulah bagi yang akan menerbangkan seluruh pengabdian bapak pada hadirat Allah ila iya sadu kalimat thayyib wal amal sholih yarfa'u naik nyali kalimat thayyibah yang amal soleh untuk dengan sam terangkat dunia hadirat Allah. Tatkala dibuka hijab ini ditinggalkan surga, kadia ditinggalkan pentajalian sifat-sifat Allah. Tapi bapak sehingga hadirin pemuda tampan lamun dina kaya bapak Allah katingali jeung bapak urang mangimpi penangking Allah peuting kan sulai salah dirinya. Karena apa? Karena Allah mustahil Allah berbentuk makhluk ngagiring kartos maka li'anna tabarakallahu wa ta'ala sanyanya Allah anu maha berkah li'anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzah suci bersih an suara ngabentuk menjiri ngarupikeun makhluk manusia rek ngarupikeun makhluk naon warna rupa atanawi bentuk itu semuanya munajjah masuk di Allah tina berwarna masuk di Allah tina naon istilah nama ngajiri maka pelajaran thariqah adalah pelajaran yang
sangat muskil di dalamnya. Kita tauhidan lemah tauhidna bahaya. Jadi jelas bagi tenaros itulah bodoh anu bahaya tadi itu. Maka itu bukan yaitu munajjat answari jadi mustahil Allah. Nah, berbentuk orang ini malu-malu terus kendat anjina itu sanes-sanes Allah tetap final bapak tasbih subhanallah suci dapat tina berwarna tina Allah jauh berupa sehingga jika dekupun ke bapak teh mimpi teh pernah tindak Allah waktu zaman seksual tatkala ayah orang yang ditajalikan sifat mantunah lalu menyatakan mantunah aku sudah bertemu dengan Tuhan dalam mimpi di surganya ataupun di tempat mana baik itu adalah untuk pembimbingan seksual. Nah, Rasul sholat dan sana-sana itu kebohongan. Tatkala dia berbicara di depan umum, dia sudah terkontaminasi dengan nafsu bohong. Tatkala dia sendiri yang menahan, lalu dia tidak mengungkap, lalu dia merasakan dia sendiri, lalu dongkap kasih sultan. Dia bicara dengan sungguh-sungguh sendiri, dengan penuh rasa ingin mendapatkan petunjuk yang benar. Itu adalah dia kebenaran. Itu cara teknisnya. Lain nomor jelama karangan lain-lain ngobrol kali juga ini bahaya. Mudah-mudahan itu yang sangat sensitifnya. Namun binaka tauhidan maka thariqah itu ya tidak bertanya, apalagi bertanya direka-reka untuk mengalamatkan kepada yang lain-lain. Ya udah cara pertamanya sudah salah, kesananya akan terang. Salahnya salah merokok bagi. Contoh bapak nyanak dalam thariqah bapak atau thariqahna, tapi eta jamin wani-wani yang menjalankan apa yang diharuskan. Nasabna teu aya, nasabnya silsilahna sanadna teu aya, maka itu diberdayakan ku bapak, dijadikan bapak sesuatu yang sahih sehingga dianggap benar gitu. Padahal mayusidu aksar, maksadnya lebih banyak mimma yusrik daripada maslahat, karena salah duduk awalnya tenyambung bidayana menyambung hidayahna dan mual ngalir dina istilah apa yang dibahas Rasulullah, karena memang tidak nyambung. Ya alhamdulillah. Maka jalan-jalan dalam thariqah yang sanadnya benar, tujuan adalah benar, insya Allah tersambungnya pun benar. Sampai siapa? Ya sampai pemilik thariqah itu sendiri. Siapa? Rasulullah nyambung. Tatkala sudah nyambung dengan Rasulullah, lalu nyambung ke para sahabat, mesti nyambung ke tabi'in, mesti nyambung ke semua para wali. Maka gerak bapak, ucapan bapak, dimanapun bapak berbicara, ada pancaran nur yang sehingga masuk ke kolbun yang lain. Nur yang ada di hati bapak akan masuk, yaitu penerang hati orang lain. Jadi menerang jiwa yang lain. Nur bapak karena nur bapaknya sudah mendapatkan asar saha, asar sahabat, asar tabi'in, asar para wali Allah, asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuba liman ro'a wa aman. Banget baja dalman kung siningali kaula suruh Rasulullah. Tuluy iman ka kaula. Kadituna bagian Bapak Ibu mudah-mudahan dan yang akhir zaman anu teu kajamanan jeung anjeunna. Wa tuba liman ro'a man ro'a terus kita bagian man ro'an wa ente ieu mah ari ningali ka Rasul mah ningali ka guruna anjeunna, ningali guruna anjeunna ka guruna mugi we ka Rasulullah. Itulah irtibat namina kakaibatin tanpa putus. Maka sok itu silsilahnya lamun dikarinya, lamun didudukeun direka ku bapak nya da ieu mah misalna
sebagai apa tak tadi biasa Pak. Ini toriko itu jadi bukan kaisar, bukan kerajaan. Itu satu. Dipilih gue bukan demokrasi, toriko bukan demokrasi. Kalau sistem pilihan dengan voting ataupun dengan apa, ya itulah adalah manajemen yang bersifat negara, manajemen yang bersifat agama. Tapi ini manajemen yang Allah sendiri pemiliknya memberikan petunjuk melalui Jibril al-Matin. Dari Jibril al-Matin sampaikanlah kepada seluruh nabi, para anbiya. Maka tatkala tos nabi eta rasul nyaliran madaguna abdul maqulana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kunyamuna alhamdulillah Gusti atuh Bapak Ibu. Pada nyamuna mah pada toriko naon bae mah. Musal sampai dari gurunya sampai Rasulullah, itulah benar-benar toriko. Dan dalam toriko, kalau memang dia tidak nyambung, tidak boleh menyampaikan yang toriko. Itulah. Sebab pada mana wae, pada jihad mana wae. Terbiasa, aduh ikut bab naona, terbiasa, terbiasa. Mari tos maktub, tos putus dia sudah tertolak, dia marju sudah tertolak dan putus tidak sampai. Ya mudah-mudahan. Lamun nyambung kurang kerasnya sadayana nyambung. Pak, yakin Bapak para sahabat anu opat kula Rasul, sahabat Rasul jamaah badai sahabat Rasul. Yakin suruh Bapak aranjeunna tos yang bener nang raya Rasul pada yakin Pak, yakin biasa kayak gitu naon sabab karena satu Bapak naon diamalkeun ku anjeunna geuning geus nelengkap kana jiwa nyaam padang nganarawangan karena yakin saya sultan kain Lailatul Qadar yakin sabab anjeunna mah yakin penakin Allah itu alladzina yadunnuna annahum rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nya ngiring ka anjeunna jalma-jalma anu yakin annahum mulaqu rabbihim anu panggil Allah na pangeranana wa annahum ilaihi raji'un jeung marantena pangikut anjeunna ya ila rabbihim ka pangeranana raji'un balik na kadinya. Maka puasa lagi hakikatna ka aranjeunna tenan insyaallah dirinya tara terus musal jadi namanya naon eta tina musal samuntui telah tapi terputus eta irtibatul qulub tenang kakait hate geus jadi kakait anjeunna Bapak di mana wae geus sok manah ibad insyaallah suka cintaan Allah ka mana wae geus dikari jangan diputuskan. Bapak biasa utama di bumi di mana di Mananjaya itu dan terus biasa di kamari lasok di udaran lamun di udara saya mau tadi itu nah terus biasa Bapak istiqomah mana terus biasa balik besok kaki kotor sekali lebar apa harus menurunkan kabar menjadi pilihan hari bulan kalau dibagi jika mau dipilih Allah lamun di dipilih umatku malah dibagi berkoge eta marana keturunan hari pilihan apa tidak ada yang akan melebihi daripada pilihan Allah kecuali pilihan Allah yang terbaik diri itu terus biasa Bapak kaman kasih Pak sok ingatkan terus sahabat lamun terus tercatat Bapak dina istiqomah insyaallah Lailatul Qadar dirinya Bapak salah pertama suruhan besar pertama dia eknya kade udah nanti amanah ya Kak setiap perawat kampung kade solusi ikhlas tim nanti ya baru murid maksudnya ada yang benar lagi juga cerita hari tak kayak wali Allah jadi lain bahasa angkot dijauh-jauh dalam kelompoknya jadi dekat-dekat demi memotivasi seorang salihnya untuk Allah. Maka ayat di kitab karya Wahab Syaroni inna dzikra mansurul wilayah
nyana dikir ka Allah an diamalkeun ngalakunan ini tadi nyata mansurul wilayah eta teh sertifikatna kawalian. Ulah beda-beda aya keterangan itu langsung ngaku-ngaku alhamdulillah. Kuring lain cimbong, kuring yang sekali saya mah kali kuroba wae. Wow. Kuroba itu ya bahasana kan eta mah tingkatan para wali Allah. Kebiasaan seperti itu atau saya syukuri kurang waliin bawalian wali tingkatan bangsa pamangkeun pada wali bangsa istri insyaallah teu kahalang istri jadi tentu wali-wali Allah. Tekeng yang wali nikah istri makan terbiasa, tapi wali dalam ciptaan wali Allah boleh, karena kesensitifan itu dimanfaatkan, kesensitifan hati ibu, perasaan hati ibu manfaatkan, kemana ke Allah lebih indah, ayah daukiah di jerona, ayah daukiah, ayah rasa rindu, rasa cinta ke Allah, dirinya maka wawujidan bakal mangihan tadi itu bakal mangihan lezatna cinta bakal mangihan nikmatna cinta ke Allah kadituna lamun Allah terus cinta kembali dengan riwayat tadi tatkala Siti Julaiha tidak menghasilkan Nabi Yusuf karena yang dikejar adalah Yusuf terus Yusuf tidak beralih kompas Siti Julaiha yang akhirnya ditenggelamkan kepada Tuhan Yusuf, saat Tuhan Yusuf Allah dan Tuhan semesta. Tatkala beralih tujuan yang ditenggelamkannya adalah hadirat Allah di najwa, akhirnya Yusuf sendiri datang kepada Julaiha dan melamar segala bentuk perjuangan nudihaturkeun ku Julaiha tercatat. Itulah kakait batin anu itu dipisahkan dari Allah. Yusuf akhirnya menerima Julaiha anaknya didatangi Yusuf insyaallah. Tapi jeung aman teu aya fitnah. Lamun karena apa malah fitnah. Tetap walaupun ada bahasa anu sifat lainnya tidak akan kuat karena Allah yang akan membela. Maka libatkan Allah dalam segala hal gerak dan diam Bapak. Itulah sebenarnya Lailatul Qadar. Sabab membawa positif, membawa kebahagiaan segala gerak dan diam Bapak. Mata khairu min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ngabuahkeun ucapanna ngabuahkeun sihatul qauli, benerna ucapan. Pananganna ngabukutoskeun itu sedekah, gemar sedekah. Ya, mudah-mudahan kadituna sampean maka bapak ibu dugi ka dieu panginten ala ay almasyu ilal jamaah sabab hatena aya mahnitan aya sinaran aya nur dikrullah dina sampean ibu dina sampean bapak sehingga bapak ibu berangkat naik mobil motor ngapa teu jadi hal-hal teu jadi perhitungan gengsi di sabang-sabang sabab hidup selalu dipermudah, maka Allah pun selalu mempermudah. Nah, mudah-mudahan urang ibu mempermudah diri untuk menemui Allah, mempermudah diri untuk menemui Allah. Allah yang ngamurahkeun anugerahna, Allah yang ngagampilkeun anugerahna. Insyaallah rumus hidupna tauhid di jerona, makrifat gawekeunana ku kakuatan dikir ka Allah permudah insyaallah. Mudah-mudahan jadi solusi terbaik. Mayyalillah illallah makhraja wa yarju wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad jaa Allahu bi kulli syai'in qadir. Lamun dihikmahkeun qadra tong pasti paling qadra. Lamun dimarifatkeun tahan. Dimarifatkeun lan qadra. Segala-gala insyaallah akan berhubungan dengan Allah dengan cepat. Nur ala nuri yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala nas wallahu bi kulli syai'in alim. La ilaha illallah inasu naikana malaku timalaku
Kadat anu maha bereha, kadat anu maha kagungan, dat anu maha nangtukeun, dat anu maha kaya deh, dat anu maha sampurna, dat anu maha memiliki anu kekal abadi. Jadi hoyong naon di dinya sagala-galana. Di dinya sagala-galana. Hoyong salamat dunia jeung akhirat kan anjeun anu kaduna ge. Leres. Nah, hoyong dihampura dosa kan anjeun anu maha gopurna ge. Hoyong dipaparin kemudahan dina kahoyong Absol ya sejauh-jauh kurang rugi, maka insya Allah Allah diatur. Nah, tempat terindah, tempat termulia, bari dikekalkeun diabadikeun. Bari moal papanggih kami karungsi jeung mata gendrong. Didinya moal aya di surga Allah. Bahkan penghuninya teu aya kata-kata anu nempel dina lisan manehna buat salam kesejahteraan sepanjang terus dalam kekekalan keabadian dikekalkan surga mangguti kekal ridho sallallahu alaihi. Itulah Lailatul Qadar. Wa adraka ma Lailatul Qadar khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lungsur para malaikat sareng ruh teh saha? Jibril al-Amin atau al-Amin. Jibril al-Amin teh nyaeta pimpinan malaikat, sayyidina malaikat. Sayyidul malaikat. Dunungan nyaeta pimpinan malaikat. Lungsur hiji ayat eta pun kumaha kang ngarika nu dikir asal istiqomah dikirna. Rabbuna Allah innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sanyanya jalma Allah sabkeun pangeran abdi sadaya Gusti dibere bunga Gusti Allah eling Allah dibere susah eling Allah dibere rada seret eling Allah dibere keur lada lalu ginawe eling Gusti istiqomah henteu laku kena ya henteu lekang kenapa itulah istiqomah. Anu miyuni kurupuk mah hujan saeutik alasan make hujan hingga bangsa. Itulah selalu jadi alasan. Tapi lamun geus datang kemaripatan daw pirah dina alasan da urang teh geus dipaparin ku Allah teh pangapunten di lisan batur henteu nah make napa batur keur dikitukeun ulah nun batur burung ulah sok milu burung entos urang sing jadi sing nepi mudah-mudahan itu jadi cara ulah batur keur burung itu ulah milu burung itu anu kalakuan kan burung nu burung kan aku-akuan lain-lain ulah tututi milu burung urang kembali we kapan urang mah dibere dikir ka Allah kapan urang mah dibere Quran kan madon kana Quran tos eta kanikmatan bakal datang kana dirina bakal datang karena diri urang nyata ilham inspirasi ti Allah ternyata diwe kan istiqomah tanazzal alaihimul malaikat maka lungsurlah malaikat alaihim kaita jalmi dakirin dakiron dihaturkeun malaikat Allah sadaya maaf dibukakeun hijabna ku Allah ditepang bari tepang eta malaikat teh ngabibingan dianilkeun ku Allah dina makom asbabna Allah tahu ulah sieun anjeun ulah sieun balik anjeun bedaina pisara ka jeung nyawa balikan tenang anjeun wala tahjan ulah sedihnya anjeun ela kusah jeung budak jeung keluarga jeung wala tahjan bahkan wa absiru sok cimbunga anjeun bil jannatin tatakun tuan surga kusana dikeun ku Allah ka arah itu surga kemana anjeun balik tidak ucapan anjeun bener-bener jeung hatena cocok jeung hatena anu 10 kahadean geus diabikeun ka anjeun dina hate anjeun datangna ku
ku tarikan lisan anjeun. Jadi ucapan anak cocok jeung diingetan anak, maka eta berbuah nyata karena keyakinan anu dijadikeun istiqomah berarti tuh surga tepat dilalajo ngan alamat yang dibalikeun anjeun cekak lain surga anu jadikeun ucapan jeung Allah surga ngan surga bangke ku Allah ucapan naon boga surga nu boga ampun nu boga kamuliaan nu ganu kahebatan nu ganu kakayaan saha Allah la ilaha illallah hirup dina kaum tah balik anjeun maka ditah saur malaikat Jibril merintah ka anak buahna dan malaikat aya pengantarna oge maka suhunkeun ka Allah ieu pialamakeun di balikna maka sipulan disetorkeun dugi ka hadirat Allah anu maha uningan sate acan lagi bahkan tanji di kodim sate acan diciptakeun lagi geus uningan balu karena bakal kieu ieu jalmi bakal eling ka Allah na ras tos aya dina tanji di kodimna Allah. Jadi lain disawang kulamunan jeung murun jeung sugan tapi tos diaturkeun ku Allah anu akhirna eta jalma diperintah ku Allah ya malaikat ya ku anjeun bakal jang sipulan kade bikeun alamat lain naon uktub ismi tulis ngaran kaula lisana diseridoeun ka kaula hatena diseridoeun ka kaula henteu mudahana henteu munafik henteu nu lain-lain bener ka kaula numpang tos bener jeung hatena ucapanna bener jeung hatena maka dikuanjeun uktub ismi pandur ilaihi talajeukeun kana mata dokterna kana mata batinna kana mata kuadina kana mata sirna mudah-mudahan eta nu opat yang naikkan tingkatan muraqabah tingkatan aqabah tingkatan menuju Allah dimulai alam nasut malakut jabarut tahut ku Allah dibukakeun sadayana di wadana la ilaha illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah dikir ayeuna abdi Allah wujud anjeun disinghareukeun ka Allah di aku hebat anjeun di aku bisa anjeun di aku kuat anjeun ludes naon-naonan dia lagar naon dan guna lain masu alaihi dan gun teu aya nu ngabaningan dosa saking gedena tidak usah suruh dina kitab Sirul Asr nafsirkeun wastagfir lidan bika teh aya diwujudika jadi wujud anjeun teh dosa gede rek mamerkeun wujud diri nah sabrada geunya orang para saurang fungsi masantren sekian kada geukir ngagerakeun ieu teh la ilaha illallah diatur posisi urang teh sebagai naon kan tokoh urang kan gede kan wah nya kudu akur ieu bae itu hijab Pak mata hidup itu yang mahal itu apa hidup itu murah sebenarnya nah nu matak mahal ka urang matak rudet rumah gengsi hidup na di dunia jadi bingung pak dengan ayo gengsi rek meuli urang kenal dahareun rek meuli jam tapi gengsi mahnya urang ka pasar mahnya urang ka market teu meuli ya minimal bertahan kali itu namanya lagi kalau kan beda we kelasna kumaha carana
Jadi atuh dibabade kurang deui. Jadi dibabade karena eksklusif. Jadi berat, jadi mahal. Padahal boga hayang mobil, tapi itu sakalimun dari mikirkeun anak Pajero. Nya rudet, nya mahal. Dan dibayangkeun anak Pajero, Fortuner bisa. Padahal boga itu can Fortuner nya. Boga itu can sakalimun. Boga. Tapi mun digaya dengan itu mata hirup nu mahal mana gengsi. Tapi aduretan tentuan gitu. Tak ulah dipaksakeun. Tatkala tekuat dipaksakeun nah garonganya. Akhirnya gitu. Akhirnya tadi itu ya udah jadi rupak we udah. Mudah-mudahan. Ka gengsi mata ngalah. Ayo bang pantes derek ka masjid maning sering batur mal promatur turun itu adalah faktor menghalangan kamu menghalangan gengsi. Jadi gengsi ulang atuh pantes usil bang pantes gitu terus jadi mahal di mahal rek ngarupkan ka urang atur urang seakan-akan ka Allah teh dijadikeun barang ya Allah abdi makan kaum repot abdi makan kaum repot ieu syariah mah beli buat ngarekeun ka anak buah ka Allah. Itulah karena hijab dikubut jadi syariah itu didalihan ku akal urang sedangkan nabi ka Allah aya nabi ka Allah akal diangkat kahalani alul kaum kaitawa bawa tatarul qalbi an sibah sok copotlah tanggalkanlah kedudukanmu kebesaranmu kekayaanmu tanggalkanlah untuk menghadap Allah. Nah kaitawa supaya ningali Allah dina ruhurang dina urang supaya cepat ningali Allah. Pertama ningali Allah ya sifat heula makom sifat afal heula atas keun ka ditu nama eta mah hese nyaritakeun anak jeung moal bisa dibacaokeun ka ditu nama ningali cokot heula cokot matak nu dek jaro baca ilmu ieu anjeun bade namun perkambing saya bade berburu. Kalau memang haram berburu ya itulah kahlan ya kain wayahna we lungsur tina tukang kuda ulah dipake kebesaran nilai-nilai kerajaan kapan nak berburu supaya habis kami pada nyungkeun cai hoyong cai doa di hadrat Husain di mana wae sana teh ini ulah cai mesti nu mlaku kan geus satengah hari itu jelema atur di tangan motor urut maneh nah kartos itu dalam etika salin-salin jadi penghayatan hati mana misal mereka pengersa zaman kampung terus itu mulai kurang saya itu di mana nih cuekan maka kabulkan ruh sedengkeun anu wajib menang karomah teh naon hasunat khidmatuhu wajabat karomah tubuh saya khidmahnya wajib menang karomah jadi lahirna tina di urang insyaallah teh masih kena paturan Lailatul Qadri khairun min al-musa tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salam dia tawaf lanjutan jadi hatta matlaibat nepi ka mujil pajak hatta matlaibat kang bapak sabab dalam naungan kebenaran ketauhidan hati la ilaha hatta matlaibat sehingga terbuka yaumul hisab dugi ka poe akhir mulai ngadeg kiamat terus beres kiamat lebat alam mahsyar itu pajak jadi pajak kekekalan keabadian itu karena rungkupannya ketauhidan la ilaha hari hoyong muti Imam Ghazali kami Imam Ghazali 28 anu lamun saumna dinten Senin tinggalian kaping 28 Lailatul Qadar turun berarti kan waktu lamun ayeuna urang kamari dinten Sabtu urang dinten Sabtu maka Lailatul Qadar nah malam 20 etang
bilang eta wali Allah Imam Ghazali mung anjeun ge seakan-akan eta mah kange mubtadi tapi tak kala dihakikatkeun mah teu beurang teu biasa wae ngengkeun Lailatul Qadar asal antengkeun we cerah antengkeun pageutkeun tokohkeun dikirna dikir jahar dikir hopina tak hopina pisan penuh jeung penghayatan penuh dengan kedekatan maka didinya mujahadahna aya dina jiwa muhasabahna aya rahetangan muhasabahna aya muaqabahna aya kalayan muraqabahna ge aya insyaallah mukasafah dibukakeun ku Allah mukasafatul ghaib maka terbuka ulah bahkan nepi kana rasa bah lamun nepi kana rasa ya ulah hakul yakin lain anu yakin deui nyata karasa urang kan ningali cabe masuk ningali cabe tos oh ieu cabe teh terus yakin bapak ibu yen cabe teh lada ya da walaupun di berbagai beja dari semutawati istiqadoh lah di pasar maksudnya istiqadoh ijma mayoritas dipakai yen cabe teh lada tapi bapak can ngasaan ladana cabe can nepikan hakul ya maka tatkala bapak geus nempon sisiha nempon kunaran cabe kudu ciramaya cici bapak ge hayang ngasaan eta ge dia cabe sok cabe ngajetot nalada itulah benar sampai kana ladana cabe kana rasana marifat terus terakhir kana hate bapak lamun bade nyepeng kana pidaun Imam Ghazali rek dijadikeun ku bapak nya eta dek disuruhkeun ku bapak maka lamun poe Ahad mimiti Ramadana malam 28 lamun tanggal 1 Ramadana poe Senin maka Lailatul Qadarna malam 27 lamun tanggal 1 Ramadana poe Salasa Jumat atana Jumat maka Lailatul Qadarna malam 27 lamun tanggal 1 Ramadan poe Kamis maka Lailatul Qadarna sok kapenakuman kenama malam 25 ternyata ayeuna urang dinten Sabtu maka mudah-mudahan we dipasihan urang ningkatkeun sasarengan berjamaah adanya lidah urang sasarengan urang siri doakeun ti ayeuna mudah-mudahan basihan kegiatan urang diajar naon narokikeun urang ka manehna dina malam naon dina malam 20 di atau salat Sabtu aja teh percanten sawiya percanten kenaon anu bade wae di saneatan ngadamel proses mana anu 20 anu intina bukan atos bapak Lailatul Qadar tatkala bapak dina popoe kate popoe jiwa brai teh aya eta cacaana eling ka Allah balikeun panghayatan itulah Lailatul Qadar yang semata adalah alampungan talqin dihir eling ka Gusti kirang langkung apun kita suwun hatur nuhun mugi Allah nyelametkeun urang mugi Allah ngabarokahkeun urang mugi Allah maparing urang dina hidayah dan taufik mantenah di dunia para di akhirat hadanallahu wa iyyakum ajmain Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh